Atugaran meuli basreng. Cakep. Cenah babaturan, tapi kok nggak goreng? Asik. Mang, kunaon eta motor? Kempes, Emang motor bisa kempes? bana, cek. Gimana ngomongna motor? Heuh kenai atuh salah saeutik. Ulah kendai, da saeutik ge salah. Heuh biwir salah. Tong sagala nyalahkeun biwir, Mang. Tarimakeun we kesalahan sorangan. Heuh pan biwirna ge nu urang, tepira ge salah kecap. Nya, ayeuna geus nyalahkeun kecap. Mang, kecap mah teu nyaho naon. Ulah dibawa-bawa. Mamaneh heuh. Naon? Hayang modal. Mun boga dibere. Nulan ka WC ah. Dung gue. Astagfirullahaladzim. Ieu teh WC apa kanang doma? Nah naon kitu? Meni kalalotor kitu ih. Can dibersihan, cek. Hese pan bersihanana. Tah, make plasmen cairan sakti we atuh. Ieu mah bisa ngaleungitkeun lumut, kerak dan juga noda bandel. Tinggal tuang, gosok, bilas dan jreng. Langsung kinclong we jiga masa depan urang. Ah, sieun cek. Make cairan kitu teh kur kana leungeut dan melepuh. Terus ubin ge jadi rusak. Cek saha? Tah, buktina teteskeun kana anog buyuh. Tuh, langsung leungit pan nodana oge. Heueuh nya. Rek meuli ah. Heuh buru meuli. Bege meulina online, mumpung hargana keur aneh. 3 botol hargana 1 botol. Buru, siapa cepat dia dapat. Oh gitu. Ieu nuhun ah. Nuhun. Eta ge dagang, Bos. Sanes bansos. Cek, Ya, menta uyah ih saeutik. Aya teh. aya ceuk. Ngentanya. Heuh heg, urang cokot heula. Nuhun nya, Cek. Heuh, sami-sami. Cek, Ya, boga gula teh. aya. Menta saeutik, Cek. Rek nyen teh manis. Heg, cokot heula. Nuhun, Cek ah. Heuh, sami-sami. Cek, Naon deui, ceuk? keur naon eta? Keur nonton series. Series naon? Series genteng-genteng. Rame teh. Rame atuh. Carita nate tentang si Joni anu hayang ngabuktikeun bahwa manehna teh layak jadi pemimpin perusahaan keluarga. Nyata keluarga wirata. Tah manehna teh bersaing ce jeung lanceukna. Nepi ka manehna teh cicing di lembur. Dikeun ngahirupkeun deui pabrik genteng anu geus teu kaurus. Tapi si Joni mah cicing di lembur teh malah menang ide. Nyata nyen kontes otot. Satu-satunya cara agar pabrik bisa profit lagi. Kontes otot. Tidak, jorok sekali namanya. Terus kumaha Cek kelanjutannya? Tah lamun hayang apal kelanjutan mah tonton we seriesna dina aplikasi video. Episode hiji lagi gratis ce. Heuh rek ah, penasaran kana akhirna. Lain euy ce tadi rek naon? Rek menta minyak, Cek, jangan goreng endog. Oh, aya keur sakalian ngagoreng mah. Heuh mentanya. Nuhun nya, Cek. Heeh, sami-sami. Ce, boga es batu teh, abi asa hayang nyen es teh. Aya, Cek. Aya es batu mah. Hayangnya hiji. Heuh, ka dianterkeun ka dieu. Nuhun nya. Nuhun, 1000-an, Cek. Mau naon eta, Cek? Iya, nugget kanjeler original ekstra 3. Nyar-nyar wae piatoheun saya mah. Nuhun ah. Naon, ima lain jeung maneh? Panjenengan mah ka dieu teh jeung abdi. Meuli atuh hayang mah. Arek rek meuli. Tapi bener eta teh eusina di leuwihan 3. Aya mah nugget kanjeler original teh beneran di bonusan 3. Itu nggak bisa percaya mah. Heeh, rek meuli. Empat, 8, 25. Heueuh nya di leuwihan. Cek, bener ning di leuwihan 3. Ya bener pan. Totalnya jadi 25 eta teh. Ek meuli deui ah, Cek. Sen kabeakeun. Soalna lamun di bonusan kieu mah babari beak. Heuh sok atuh meuli deui. Dan yang anake gampang, nu aya labelan koneng ekstra 3 pieces. Lamun di bonusan kieu mah kudu sieun nambah deui nya. Komo abi mah loba pisan daharna. Kamana wae atuh mun dikorek apal. Mang, ai motor urang geus beres can? Ah, jual we atuh motor teh, Cek. Mama ke dijual. Atuh da geus ruksak. Ruksak mah diomean, lain dijual. Diomean ge ning ruksak wae. Berarti nu ngomeanana teh bener. Lain ngomeanana teh bener, Cek. Sama motorna we panyakitan. Nu bener itu penyakitan. Heeh, beneran. Nepa moal penyakitna ka jelema. Ya. Ih, alhamdulillah abang. Ada boga milik teh bere atuh kolot. Mun haya we anak jeung pamajikan wae. Da kolot ge hayang ngasaan rezeki maneh. Wah, Naon eta Aa? nya masyan kanggo mama. Padahal mah kendaya atuh Aa. Teu kudu mere ka mama. Mama mah aya keur maneh oge geus pirang-pirang. Assalamualaikum. Geus ti marana. Tos ameng mah. Kitu we da di boga duit teh.
Ini teh bara retah ngajadog di imah teh. Loh mun uli nanti ujuk aja kan jadi kolot. Imah kumaha? Ora ah. Assalamualaikum. Terus di marana? Pas ameng mah. Heuh tah kitu aa. Ajakan istri jeung anak teh ameng. Karunya di bumi wae mah besi keseleun. Nya mah. Kunaon? Pas saya mah sareng si teteh. Beda pemajikan maneh mah kitu. Euy nya diperhatikeun teh menit bener pisan jadi awewe teh. Kitu patut maneh mah boga pamajikan teh ih. Uyuhan aing mah. Kunaon aa? Pas saya mah sareng si teteh. Sok tenangkeun heula ayeuna mah. Kala mun tos tenang, sok obrolkeun duaan secara baik-baik. Mama mah moal ikut campur. Da eta mah urusan maraneh duaan ngan mi HP. Dina omongan singkane ulah nepi ka nganyerikeun jadi pamajikan. Ayang. Ih asik. Nuhun. Nah, make terang ayang nu hoyong seblak. Apa sih yang agak tahu tentang ayang? Sok atuh mam seblakna. Ih raos seblak teh. Ya pasti atuh. Pan amat tahu selera ayang. Tapi ayang mah asa kenal he grasana. Ieu masih ge seblak anu dipasekon. Emang masa dipasekon? Oh, ieu nu tukang dagang ngagelisnya. Nya, matak meser di dinya oge. Gimana? Bagus gak make up aku? Bagus. Tapi ama asa resep kene ninggal ayang pakai lipstik warna berem dah. Warna berem? Nya, siga baheula ning sok nganggo lipstik warna berem. Ayang mah tara anggo lipstik warna berem. Pirakui teh. Iya, tara make lipstik warna berem ayang mah. Osok oge. Tara ayang mah tiba heula oge. Ayang mah alergi mata tara make lipstik warna berem oge. Oh. Ari ningal saha resep make lipstik warna berem? Punten. Mangga. Ibu punten bade naros suami imah najalmi ieu di belah mananya? Oh, duka atunya. Teu aya imah anu beulah ayeuna mah. Sagem page teh aromikeun. Maksudnya teh si jalmi ieu cicingna di mana? Nya cicing nama di imah atuh. Maknya na jero kuuk. Nya, abi naros. Imah najelma ieu teh di mana? Emang boga di imah? Ya mata abi nanyakeun oge bogaeun atuh ibu. Kan abi teh teu apal lokasina di mana? Nya ari lokasi mah tergantung manana urang mana. Mun urang dieu nya di dieu, mun orang ditu nya di ditu. Nya eta orang dieu ibu. Oh, orang dieu. Apal teh imahna di mana? Teuing atuh. Make teuing. Da bibir orang dieu. Nunjungan tasan saha, Bu? Maneh hayang nyaho karena urusan batur. Sanes kitu, pami bade iinditan, ku abdi bade dianterkeun. Emang nyaho gitu tujuanna rek ka mana? Henteu. Nah, tuh ari teh nyaho mah kos nu heueuh we kanturkeun. Nya ai puguh mah ibu rek dianterkeun ku abdi, kage ditanya meureun ku abdi. Teu puguh nanyaan kan geus boga salaki, kan ulengo nanyaan mah. Lain nanyaan kawin, Ibu. Nanya naon atuh? Nya nanyakeun tujuan ibu. Ari tujuan abi mah hayang hirup tentram, rezeki lancar, awak sehat. Lain tujuan hirup, tapi tujuan ibu bade init ke mana? Nah, sahan rek ini. Ibu. Moali ini tan abi mah. Tuh make cicing di pangkalan ojek. Kenai atuh kumaha urang we. Ari ibu di dieu mah, abi jadi nyangkana ibu rek iinitan. Sok gampang nyangka mata ki, tatanya heula. Pan tadi geus ditanya ku abdi. Maneh mah nanyana oge, abi keur ngadagoan saha, lain nanyakeun abi keur naon. Sok tanya, abi keur naon di dieu? Naon atuh ibu di dieu? Tadi keur ngawangkong jeung maneh.